segala rupa ke siram geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyaianana lamun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan tu wetan ka kulon ka eta teh engke eta mah lain jang cai biasa tamah lain jang nyaian sawah lain jang nyaian huma lain jang nyaian masyarakat tapi ka utama bakal getih eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung Madura jeung pulau urang nyambung engke bakal aya jalan ngebat lempeng Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah tajiu fitanun yatslu ba'duha ba'dan lan teka pirang-pirang fitnah kang maca sabda setengah fitan kang maca sabda setengah ya umat badan ing setengah tajiu hal teka fitnatun apa fitnah fala kulul mu'min kang maca sabda kang mu'min hadhihi tuhlikuni utawi kila fitnah iku bakal ngarusak ya hadhihi izun tumatan kasibu kari-kari naring mailang ya fitnah atau ya hadhihi tajiu fitnatun dan tega apa fitnah kang wane faya kulu magangu cabya mu'min hadhihi hadhihi tawi kila iki fitnah iku hadhihi ikila iki fitnah kang ngarusak aman ahaba maka utasa pamaniku mikadaman yaman ayu zahzahin taden gitu usir yaman atau dena doakan yamanan nari saking neraka unukolata dan panjingakan yaman al jannata ing surga kaltati fitnata maka becik nekani ing mana fitnatu fitnah yaman wa huwa yuminu maka tafal tadi imbang kebecik tegah ing mana fitnatu fitnah yaman wa huwa yuminu billahi wa yawmil akhir halau tayaman iku ngimankeun yaman ing Allah lan ing dina kang akhir wa yati ilan nasi billadzi lan becik teka yaman maring manusia kalawan ngagawa kalawan billadzi kang ihibu demen ya ladzi ayu ta ilaihi nyata dan tekani apa ilaihi maring ladzi wa man daya imaman lan utawi sabawang kubiataman ing imam fa'atahu akan ngawekeun yaman ing imam sabkata yadihi ing gitu sabkata ing cekelan tangannya ya siman salaman tangannya ya siman wa samrata qalbi lan ing buatin ya siman fal itu maka becik lurut yaman ing imam ini statu alaman kawasaya siman fa in jaa akharu yanazuhu maka lamun tega apa kang wane kang malawani akharu ing imam fadribu maka pada mukul sira kabeh unukul akhar ing gulune kang wane wa kana Abdullah bin Umar yaqulan ana sabab Abdullah bin Umar iku ngucap ya Abdullah ati hoya ana sultan urut sirahu ing sultan ya ana najaya Abdullah ing sultan itu atilah ing dalam taating Allah asilan ilayan sirahu ing sultan bimasyatilah ing dalam masyating Allah wala badul ulama ngaji suap setengah ulama wal murad biqali fadribu yang terkadang karapakan kalan ucapan kanjing Nabi ngucap-ngucapin apa fadribu wa qal akhar wa azluhu wa khaluhu la qatluhu wa matuhu yawi ya murad iku macate akhar wa khaluhu tegese macate akhar ngabedole akhar orang matane akhar tegese ngamatane akhar wala badun lan ngucap setengah ulama al murad bi taikan eka bukan bihi kalawan gitu kaulihi fadribu kotorasi iku megatkan sirahe iya akhar wa idhabu nafsilan ngilangkan napase wa idhabu nafasilan ngilangkan napase akhar itu ala hadha qawlu alir kang ngudukun ala hadha ngatasi kila qawli apa ucapan kang Nabi bihi akhar dalam hadis gawane fadribu bisayif kainam mangkana maka mukul sira kabeh ing akhar kalawan pedang ikut nemo aman kana sapana awong kang nemo yaman
wa huwa zahirul hadis dan utawi ya gaulu fi hadis al-akhir ku zahir hadis lakin syurita bidzalika yakun al-awal adlan wallahu alam tapi dan syaratkan dalam mangkono mazkur perintahna apa kang awal iku kang adil wallahu alam bidu tapi dan syaratkan bidzalika ing dalam mangkono mazkur apa yakun al-awal yang tanah apa sultan kang awal iku adlan kang adil wallahu alam muti Allah iku kang maha uningan. Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa sebab umat ieu awalna ma'afiyah lungsur langsat rarapi tapi di akhirna balauha loba balai-balai loba fitnah-fitnah. Sahur kangjeng wataji'u fitanun bakal datang berbagai fitnah yatlu ba'duha ba'dun nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui. Woi, engke mah bakal anu woi bakal anu tapi teh geus diomong-omongkeun. Jadi di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula. Kolot urang teh baheula teh nanti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae. Engke masih lalaki jadi bikang jadi lalaki eta bahasa kolot baheula. Sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki, hartina lalaki kos awewe kos lalaki. Mulai tak tekebel buk panjang lalaki bukna panjang awewe bukna para rendek. Eta omongan kalau teh nyata jasa. Nyata. Engke mah sia pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake lalaki awewe kuari. Kaos sapake, celana sapake, atuh sepatu sapake, geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lalaki teu bigang coba saha. Lalaki tibak yang aya ada laki. Oh bener lalaki. Barang turun tak aya susuan. Tuh salah sia berarti. Tak eta teh tetebakan naon kolot baheula mah bisa. Engke mah di sawah teh di sawah sia eta teh bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti mah nya di sawah aya tangkal listrik ge lain tangkal pare horenganan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti. Engke mah jelema dagang teh dagang imah, sia imah didagangkeun, dipikir ku urang mah digotongan imah, oh lain atuh dijieuna di mata. Kolot baheula nyararata jasa masyaallah. Luar biasa. Engke mah partai we nyaritakeun partai loba, engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui, partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui. Itu bararagus mah bagus nah kabeh ge makin kali itu makin jore bae diletikeun jore dibawakeun jore kolot baheula geus ngomong ti heula sagala rupa ke sirang geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyaianana lamun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan tu wetan ka kulon eta teh engke eta mah lain jang cai biasa eta mah lain jang nyaian sawah lain jang nyaian huma lain jang nyaian masyarakat tapi ka utama bakal getih eta ira di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung Madura jeung pulau urang nyambung engke bakal aya jalan ngebat lempeng bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari eta janyara rata tah eta nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun anggeran tah tadu parang sejarah teh naon Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung nu jualan imah geus loba tol geus aya nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itu nya urang ieu Merak itu Sumatera
ke bakal aya tol terus sabada eta bakal jieun kali ke omongan kolot baheula tah ke lamun geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura ke kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI Amerika moal ka DDI eta yang perang saha kakakna bakal ngebunuh adina bapak bakal ngebunuh anak ngebunuh bapak emak dibunuh dulur dibunuh pemerintah ngebunuh rakyat ngebunuh pemerintah eta kolot baheula mah kos kitu ho meureun perang saudara mun cara kurang dia cirikeun bae ke bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge asal geus nyambung Madura Jawa Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangun puluhan tahun nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa saling membunuh eta mah ciri doang berarti perang saudara anu bakalnya gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kanjeng Nabi mah nyaritakeun kieu engke bakal kasratu walawi zina anak zina loba jasa bakal negara ge dipimpin aku anak zina imam masjid ge anak zina bakalna imam Jumat anak zina di kantor-kantor anak zina nu jadi presiden ge anak zina cak Kanjeng Nabi bakal kos kitu maknya henteu maknya aja ku ari anak zina malulu atuh pertikahanana atuh teu bareres pan beureum jadi anak zina geus puguh nu zinah nama ku ari ge loba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus ku ari jadi imam atuh geus mulai disababaraha musola mah anak zina eueuh masalah ngan eta ucapan Kanjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingpin salat ge anak zina kantor anak zina presiden ge bakalna anak zina Naieu tajiu fitanun yatslu ba'duha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan bah pemuda geus mabok ku ari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae mungkin serangan Amerika mungkin serangan pokoknya mah gitulah keayaan anak mabok jelema lain makin eueuh tangkap kuari ditangkap hiji tumbuh 10 tangkap hiji tumbuh 100 tangkap terus bae Indonesia merabok pahara jasa mabok identik jeung zina mabok zina judi terus bae buat eureun-eureun engke bakal loba judi riba cek Kanjeng Nabi kasratur riba engke mah kuari mah munggah haji bae bisa teriba munggah haji urang teu bisa teu make bank berarti kan mah riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba mantap eta teh geus umul bawang kena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih tidinya cilaka tayalah tajiru fitanun yatsru ba'duha ba'dan bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagian deui geus diomongkeun tajiu sayati Kanjeng Nabi geus nyaritakeun bakal datang tah ku ari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kanjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap makin loba makin dahsyat fitnah teh mantap kadina tajiu fitnatun datanglah fitnah bayakulul mukmin cek jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni fitnah asana nu bakal ngarusak ka urang aduh asana bahaya engke sumatan kasih pulas eueuh deui engke watajiu fitnatun datang deui fitnah payakulu cek mumin asana fitnah ieu nu bahaya mah hadhihi aduh asana ieu nu bahaya mah yeuh eta selalu kitu bae kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades mulai ustad di barara duit kiai di barara duit atuh ustad ondok mah seseria ondok teh seseria
asa menang asa untung. Tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat nama pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna mikiran nih aing salamatan tempat ieu disogok ieu milih salah teu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah kelas eueuh de jol pilkada leuwih gede ieu mah leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mah mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atau antri di ditu cak anu kos kitu mah seserian huhahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya datang ka hari las eueuh datang pilgub lumayan kuari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 kuari teh kadele iya Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui ieu mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kos kitu diserang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin jadi geus kabagi 2 kuari geus bage itu motor lagi lamun diselat teh Atut lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah eta kos kitu wah fitnah bagi anu raramean mah anu asa meunang geus heheotan bae tapi nu mikiran aing salamatan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikiran nya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teureun-eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi bergontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokan lamun urang dek berjuang ye boga pikiran hayang berjuang tak urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan orang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deui PKS kok ieu nyelonong bae si PKS teh PKS teh nyelonong jasa teh pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis kan nyeun tandinganana partai berarti dah naon dia partai urang ieu tadi PKS kuari urang PKB geus eueuh maot dia pimpinanna anu aya keneh tapi wujud Gang Adam iku kumaha ieu tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kudu berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teureun-eureun teu repeh lain deuk ngabaju ke negara ieu jajah hayang-hayang hebat dirina ribut piributeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba kos kuari ieu mun diantepkeun bae orang NU kaserang ieu ku Muhammadiyah lamun diatapkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah nyana masuk melalui birokrasi geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibawa ku nyana tah ieu geus bahaya jasa kan aya zaman Gus Dur bapan ulah aya unsur-unsur hukum demokrasi bae hukum mah cekelan di organisasi bae kuari mah ngarayap lamun ngarokok diharamkeun melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi mui kuari nah diusapan titah nyeun keputusan kan berarti ieu diserang ku Muhammadiyah urang maca diserang ge tapi orang Jogja mah diserang diserang kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dieu hari Senin Bupati sedang apel diserang apa ya dia maca koran ini diserang bagaimana ya ada apa ya mana coba lihat diserang bukan diserang oh iya diserang ada Bupati hari Senin apel diserang sama apa diserangnya serang sia ulah serang atuh salah maca bahaya tah ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan nyeri hate teh nyana terus bae nyulusup NU na ieu HS bae ngees serangan
partai teh partai ngan saukur ngaranna doang partai Islam P3 partai Islam PKB partai Islam naon deui geus berarti geus tuh BPR dan lain sebagainya ngan ngaran doang perjuangan mah tetep bae PKS dulu coba halangan atuh sia mun urang gairah timbul aing tampil deh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui mah kuduna anu siap ngaberesan tah ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbul gairah hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai perang antara organisasi urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela urang berangkat perang teu eureun-eureun ilah zaman fitnah ngaran lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu ieu mah pahayang-hayang kabeh pokos imam masjid bae imam mushola nu pantes mah jadi imam teh itu dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae wala doholin terus bae teu parantes sabenerna eta teh terus bae gesek-gesek iyalah zaman fitnah pokos kitu tajiu fitnatun ieu terus teu eureun-eureun fitnah moal eureun-eureun terus bae ieu mah mantak lamun keur mikiran kieu amat ieu sih padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh tah ieu teh deuk iraha atuh pembisik-pembisik mantak naon atau bisiki maka bisikan-bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama korenyana lagi atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah kadituna beuki ambalaya atuh engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoana maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh maka televisi make kitu buku kabelah dina koran untuk make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuarin nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibat tina wiridan kos sekarang itu kos nanaona nah iyalah fitnah zaman fitnah itu benang salah setik tah nemantak ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pahara luar biasa fitnah paman ahabba saha jelema nu dikahayang ayu zahzaha dijauhkeun tina neraka ayu khala jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nyana mah kitu bae eta salamet cicing waalaikumsalam ieu aya sumbangan ti atut gede teh letik yang haram gede yang meja haram main sama mobilin terus motor sama mobil halal aduh masya Allah Waalaikumsalam ijaya itu jati itu bukan sebenarnya 500 haram bejakan haram 500.000 haram aing mah geus moal tanggung jawabna di akhirat hese minggu akhirat dikiriman berarti 5 juta haram tanggung jawabna hese lah bong nanda daletik soran haram minggu akhirat seperti 20 juta haram iki mana jadi 50 halal budak 50 mah kembali apaan sakan urut-urut bae mah halal tamah lamun 50 juta deui bae pidato ya kiriman dulur atuh naon hesena sapira milih atut da kula laki kitu ku bikang kitu atuh masalah aja
dipimpin ku saha dia bakal kitu-kitu kene geus maningan atuh bae teruskeun eta 10 juta kenceng sorana eta 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancan pati kenceng tapi kalau 10 juta kenceng 100 juta gitu 100 juta kencengnya mun 1 miliar mah asana pegata urat pegat asana 1 miliar mah eta tolol aja saya kuari kiai teh lepas dari kalah dan menang lepas dari begitu atau tidak begitu haram tina jihad milih awewe na geus haram tapi ieu kajeun ka masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum tolol lagi tolol deui tama ibnu tolol wa ibnu goblok tama tuh di Indonesia bae ge pan di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaanna sama atau tidak sama eta teh geus haram milihna haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa teman jadi pemimpin layak lalkong tak bisa diganggu gugat lamun datang pita seperti eta kemudian manehanana teger bae haram bae selamat surga tanu geus kitu lamun dak dana datang dak dibere duit hanya halal lalkong sia neraka bari kurang dipresentasikan nih mah di Tangerang Serang yang Kabupaten Pandeglang kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suarana lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka cak masyarakat tadi aing mah teu jadi kiai we ka neraka kumaha sia aduh ya nuturkeun kiai ban kula mah cenah atuh tadi mah endek anu itu lalaki ngan kiai kula ngajak ka awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah puguh eta fitnah keur datang tolol sia ngomong pangkos bener bae ulah mung fitnah lah nuturkeun kiai bae eta fitnah teh eta kos kitu tah eta teu karasa pan kunyana tah masyaallah nah kuda-kuda jang urang supaya orang teger di zaman fitnah kuari paman ahabba ayuzahzaha minan nar saha jelema anu nikah hayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka durkhala atau diasupkeun ka surga nah ieu mah geus hiji bae geus al tatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir fitnah pasti datang ketika fitnah datang teger jasanya na iman ka Gusti Allah asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalamatkeun diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damar percis kos dina sirah anu bulu buuk da hideung aya hiji nyeng celing teteh naon gara-garana huis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya huis hiji yang celing hiji bakal kadeuleu tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae terus ieu keur carita ala kadarna doang fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi fitnah tina HP fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya engke bakal tambah deui fitnah dan berbagai fitnah geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh tapi teu ngalawanan kanu salat kuari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat geus puguh kuari baheula mah nu mabok eueuh di lembur kuari mah mabok merajalela zina judi penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman aya kiai pemang pantes geus kitu teh kuari mah aya kiai tah digedekeun nah aya kiai na joget deui atuh mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard
Henteu kumaha coba tuh ya kiai na ge cara make joget ieu. Atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 apaan. Paranti nyana, paranti pemajikan, paranti anak, paranti tamu. Wah, ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai. Fitnah jeung fitnah, fitnah jeung terus makin ka ditu makin parah. Terus disapirakeun bae ku kiai teh, HP dianggap enteng, televisi dianggap enteng. Memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa. Ketika orang dek berjuang mah butuh tata informasi silakan, tapi keur henteu mandek nanaonan atuh. Nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba makin bahaya amburadul ka dituna sarua bae. Baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba, bunga bank riba. Nu tentang kamari ieu kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak orang komo bapak kolot orang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram bunga bank haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean. Masya Allah aku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah ku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus teu kudu nukil-nukil sebab saralah kuari tukilan-tukilanana. Sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil, dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil, dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukil nyana. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu. Sabenerna mah eta teh riba teh tah nu diharam-haramkeun ku kiai eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya nu ngomong kitu lagi kiai. Tama kiai na bodoh sebenarnya mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sebenarnya mah perusahaan kiai nu sebenarnya mah showroom tak kredit eta teh sebenarnya perusahaan kiai santri teh kudu nama usahana kos kitu teh jadi teu capek tapi untungna gede nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santri palalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh batur kieu teh mudah panjang umur bisa tobatna. Masya Allah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae leg-leg apa ku kiai jadi orang koros mah tuh. Nah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri. Inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia tapi lamun lillahi ta'ala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere tah imah kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae da dibere pan teh ceramah eta kos kitu kiai bensin pan oh tuh wajar aja mah ceramah nu teu ceramah yang dibere wae aduh kita mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya budapek kita budapek kos itu dah ngahili dan dalam latan firu fil hari ulah eta keur baheula zaman Kang jeung kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah mentek lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentek nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus ke belah dia ngahajar tasawuf sebab naon ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar
anu tidak rasional lah, masa ibadah itu pakai perasaan, tidak rasional. Lihat Kangjeng Nabi, ini ada hadisnya, ini ayatnya, kikituan dihajar terus, tapi makin dihajar tasawuf makin muncul. Malah kita namanya nama tejahuna naon. Berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna. Malah nyana anu hancur-hancuran. Sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan. Nyana mah teu hayang dibere hiji Allah. Sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu mah lain, Pak. Dibabawakan ku bupati. Ya ceramah tadi bawa ku bupati teh ceramah, bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna. Salah teh kiai henteu, maksudna teh bener eta mah. Kiai har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos kaditu sebab aya kepentingan luar agama. Anu teger mah hiji we. Sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah, teu hayang diagungkeun, teu hayang dimuliakeun, teu hayang dibere, teu hayang hiji be Allah diaromongkeun. Sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan. Jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal koto sia nu kituna. Moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna, mana sih Jawa Tengah nu lilahna. Ya cak jana lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hate tante hate teh aya haseupna ka mana arahna teh. Ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin, omongkeun moal kebal sia jadi cak-cak sia. Omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia. Urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh. Asal ngomongkeun Gus Dur teu kebal. Teu kebal tak beres. Nyana mah biasa bae. Teu nyangun acan. Ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram. Jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah. Tungguan. Parang salah. Tah ieu munafik. Hiji yang serikeun ka Kangjeng Nabi, yang serikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi. Lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian yang serikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik. Nomor kadua loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkeun agama teh mere hartana segala rupana, bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng, tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat paeh syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga. Sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus. Sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslinya menuju surga. Tapi munafik ngomong wa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas ya nyiksa awak sia. Tapi sahabat teh ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
cekang yang Nabi qulna jahannam asyaddu harra ti Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra panasna neraka jahanam leuwih sangat leuwih dahsyat leuwih parah tibatan panasna tabu kuari karasa panas perang paeh surga nikmat seserian tapi nyana kuari ngarasakeun panas nyana teu milu perang seserian sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi urang kuari panas urang panas kuari milian jam bae kieu liwat tamual ye geus kieu bae nyana tadi ngauduk setengah piring doang ye geus kieu bae panas geus kikipas nyana tah aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus gorenganan bejakeun kanyana naru jahannam asyaddu harra panasna jahanam teh sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majelis ye di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis mah kieu eta tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu hate panas teman di ASEAN ge panas bae teman di ASEAN ge kurang panas bae ye tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah urang misalnya ibadah ngaji salat zikir baca Quran panas teu ngarasa panas bae alhamdulillah Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina deui masyaallah saha anu kituna masyaallah kos nyana bae boro-boro maca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuh aya bae kagara gede baca auzubillahi minasyaitonir rajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya rokok aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye bismillahirrahmanirrahim yasin wal Quran wal Quran lagi negara muzainan sadaqallahu iraha berjuang na iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main catur sia berjam-jam ge kuat sababarajang sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ieu ku aing dia lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah tak karak pun bisa nyarekan awak hebat jelema mah eta gitu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas tereng geus anta mah tuh tamat tak kabajikan amal kebal deui sadaqallah ye atuh kalau birabbin nas birabbin nas kabajikan ngadengekeun we ilahin nas min syarri wa taqulu make Quran ka geus talar tah mah alladzi wasbisu dunya jinnatu wa sadaqatu bener teh jauh disangkaan kula atuh naon hartina teh kopi ka kalau bener-bener tuh kudu make kopi kula ngomong sia geus porosotkeun calana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh loba omong geus aya polisi kayak orang ditangkap deh kan untung nama Masya Allah kari awak tuh pernah diperjuangkan ku urang perjuangkan nafsu orang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan
kayak itu bakal ngeunah urang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat Masya Allah moal balik deh waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah ya Allah sabaraha tahun orang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik jeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare batur mah geus datang ka dinya jeung ceurikan teh geus lain jeung ceurikan dosa deui jeung ceurikan waktu kaliwat urang mah subuh qodoan geus seuseurean qodoan Allahu akbar aya anak dek Allahumma dinina kan kieu aya sorangan mah nyana ge pal-palan lantaran aya anak liwat di handap aduh anak dah ngintip deh ongko mah bapak kok sholatnya begini tah aja teu nalangsa lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuhna mencar karak tahrim doang geus ngalengis ceurik lain yang ceurikan dosa eta waktu tah kaliwat Masya Allah kosong jaknya aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pon pake sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon mun boga masalah naon ditungtu terus kadinya ceri para solihin urang pernah henteu pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang nu mantak di masjid di majelis make ieu asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan tapi kan main catur mah ngitung kesang ngitung teu gitu tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallu salaman tam ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek sholli sholatan kamilatan wa sallu pindah keluar aya tiis cek angin Allah sholli sholatan kamilatan tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan di jerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol awak berat kudu dicarekan awak urang sia mah munafik berarti sia mah awak dibere umur lain pake ka Gusti Allah dibere sehat lain pake ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim bunga seserian nya nama di tempatna teu daek berjuang bakarihu ayu jahidu embungan nama berjuang nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungan ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajian munfarid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar teu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia wali sia berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia si kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek gah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh dikira teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh
mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masya Allah kan. Lumantak ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid. Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jam sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa. Urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia jadi itu pondok pesantren Pasalia geus masing-masing. Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur nah salat bersama baik ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadalil soekeun habak teh sungutna ngadalilnya nah di masjid ka Allah di dieu ka Allah besar wah bae ka Allah tah nah, iya biang munafik anu kos kieu ji ka masjid bae boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadengena Masya Allah engke kebal anak lagi nuturkeun bantah. Wari mah anakna geus daekeun ka masjid. Sia ka masjid. Abah ge tilo. Dek ngomong naon coba abah na yeuh, dek ngomong naon? Dek ngomong naon? Geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan. Ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ay jahidu bi abwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured meme kholwah dideule sehari-harina ieu teh kos tali tak encan kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun atuh mah berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu dicanggereudkeun ka dieu daek oh karak di kholwah hari kamu ngabageun keneh bae mah besina ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan biru berangkat berlari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahannam leuwih dahsyat panasna nah wari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahanam lebih panas jangan nasihatan orang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahanam lebih panas oh cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam lebih panas tak kudu cara pemajikan ayah teh Banjar tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka aja dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi neng ridho balik siapa kok kakak mah bangun hayang teh gitu teh sih tadi bangun merangkak itu aing mah nanya ge sia lamun aing gawe deui bang sia deuk balik apa deuk cicing we deui balik lah geus atulah ikos kitu mah nawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge law kanu yafqahun lamun nyana nyarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kalau mual katinggalin mual ditinggalkan mual ninggalkan mana pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panasna pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bank moal kajeun kumaha ge bank tah bunga-bunga lain bank nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai mending nganasehatan sorangan
abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku mani nganasehatan sorangan janya nama ceuli na geus lain ceuli pengajian jana mah geus ceuli trit siap dan ku kiai mah teh kiai ieu loba omong bawel kajen tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janya na ge loba nu salat loba nu iman. Nah, DPR geus bisa dinasehatan ku kiai. Geus kiai mah anggap bae eta mah. Anggap bae eta mah. Edan. Sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap edan basalah geus kiai anggap sia jelema gila, jelema edan tapi nasehatan awak sia. Sakedeung deui sia bakal modar sarua bae. Paeh ka neraka. Bupati geus teu bisa dinasehatan, pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai. Lantaran kiaina diberean bae. Dah dia mah mau juga tuh ya kesehatan dia dikasih uang sama gua kagak dikasih uang mau ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae geus lalagaan akhirnya teu didengekeun kajen geus tapi nasehatan awak sorangan ku sia bakal modar sarua bae dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai ieu bekuari urang nasehatan ieu mah lalagaan ieu ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah anggap topeng lah monyetan doang monyetnya dihandap agak dah tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge ngan balik mah nasehatan sorangan geura nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai nasehatan sorangan kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura sebab kiai loba hasud jasa loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awal sorangan sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui ngadengekeun menjejak aing mah teu bagus kiai tah ngadengekeun ye mana bisa ngomong doang ngomong deui sia ngomong doang geus kajen geus kiai teu bisa ngasehatan ku sorangan awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadahanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maot memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur Masya Allah ya Allah ya Rabbi tuh mama Satibi tuh mama Nahrawi mama Oco mama jengan imam keresek datang ka maot nya nama memperjuangkeun agama teh ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar ya sia awak ya awas sia ku aing dipeupeuh ku kayu Golkar sia ku aing hah nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah nyeungseurikeun nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorangan nu mantak dizarahan ge mama sempur dizarahan mama Bakri ngaranna itu masa tibi teu eureun-eureun dizarahan tuh mama kitu mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan mama Oco jeung sajaban eta teh kapan meureun aya sinar nah sia awak ye mun urang jadi kiai sia lamun paes anu ngajarahan ngomong deui emang sia hayang dizarahan yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak atuh teu anak-anak yang urang nu ngajarahan wasiatan ke anak nah ka dieu abang mun pae ajarannya teu hayang ya berarti emang kudu pelit apa pelit berarti kan urang teh henteu bisa ngancemkeun pangaruh ilmu ka anak eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi aya nu sok urang dihadiahan Imam Badawi Imam Ahmad Kabirur Rifai Imam Badawi tah sakurun tah begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah begitu ziarah assalamualaikum ya Imam Badawi teh Habib kan itu dah mah terus we baca hadiah nah nyana boga masalah isuk lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah
maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae ieu melalui ziarah ka Imam Badawi nyana ziarah di jero hate ieu di jero hate ieu minta petunjuk endeu ka Mekah beres amin amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teu naon suara di jero kuburan ya Ahmad Kabirur Rifai besi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet teueuh nanaon geus geura ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan buat kakadenge ya Allah ya Rabbi cak kita si Imam Badawi pohara amat pohara jasa tak kadenge ieu mah lain ku perasaan tapi ku ceuli ieu di tukang murid-muridna Aisyah tadi ngadenge mama Masya Allah datang ka kos kitu teu karomah nu mantap urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiah tah dibuktinan mantap Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebat ta karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate Assalamualaikum ya Badawi surga beres encan ingkah hei Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi nah ieu eta bukti sieun ge kan cara langsung dijawab eta mah dunia luar tah nu ngajawabna tah gaib luar tah mah Masya Allah tah Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni aya mah hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua salawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca salawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cek enak geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah urang mah cinta ka kangjeng cinta ka sahabat cinta ka para aulia Allah percaya ya aya kitabna mun ditajakeun kitabna aya tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis ka bangsa Wahabi ka bangsa Muhammadiyah Persib ya mau percayaan kos kitu teh teu percayaan kajeun urang ulah cangcaya nyana teu percaya ieu mah urusan kepercayaan engke sakedeung deui paeh cara kabuka sebab naon sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadat teh lain sakadar dibere perasaan anu indah anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan tuh kos jelema kawin kanu jore nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore urang kan dada tanya sia Masya Allah dia potongan sia mah kanu geulis dia tuh loba anu cuma mau kana mah kok ieu kanu jore rupane ora pira rasane bong tah ieu kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa ge lah cara mereka teu bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mendek tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang ga asal tana bae hudang sia masuk aju leuwih ieu ngahudangkeun teh tah
eta kan geulis can puguh ngaudangkeun kos kitu. Tah aing kataji ku eta na masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji. Atuh itu tetangga maot itu ilmu tahlilan, tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinya na. Urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangat na aing. Tah nu pake kainget-ingetin ku aing eta. Haji, itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu. Enggeus sabaraha duit? Enggeus atuh aing mah 20 juta mah. Isina tuh ka haji. Ya ka haji mah pan boga ratusan juta. Tah aing inget ka dinya na ngabangkitkeun semangatna tah. Tah aing leuwih wajah jeung seuleuna naon mah teu sabaraha tapi eta tah aya pandangan kos kitu. Eta kan jarang eta. Pamajikan ditanya, "Neng, emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna?" Geulis henteu pana. Ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beuh Neng, pohara amat Neng. Neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh. Bandingkeun jeung Rubaiatul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiah Neng. Pan kitu amat. Tah eta. Kainget-ingetin kan. Loba urang boga pamajikan teh lain urusan geulisna, lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah. Aya anu boga pamajikan geulis. Majikan we disandai gitu. Boro-boro ngajakan ka aing, nyanana ge diajak salat, wes jasa. Ih, sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tidak dicokot deui. Aing isi atuh pamajikan goblok-goblok teuing. Mun teu dicokot cenah gua balik pan ieu babo urang. Masya Allah, tungtung nama turunan mana sih pemajikan aing tuh? Tungtung nama keturunan bae. Tah, iya. Orang mantak deagan pemajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal di dunia mah. Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah, ieu munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkan harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian pagi, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Iyalah munafik. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Di dieu teh aya lam amr ay lam amr makan marentah li talab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri. Eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careurik munafikin teh fil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehana di usaha. Jadi atuh kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-balikkeun teu kaharti lain kitu asana atuh kobo ieu jazaa'am bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibaca teu make ilmu ma'ani moal ka harti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani. Dibere urang aba-aba ku Imam Jalal. Khobarun an halihim bisyighatil amri. Setik teuing nya merena aba-abana nya. Datang ka teu kaharti deui pan ku urang. Geus bae mah ningang sadaqallahul azim bae mah. Teu kaharti hese. Orenganan di dieu teh talab nabi mana khobar. Mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar.
nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisigatil amri make segat amr geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri di makna khobar. Oh ieu mah kan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi pagaweanana nya mah pagawean anu pinarakaeun bae atuh engkena ieu munafikin mah engkena dedeh lain deui kan tadi tah obar kan lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunana nya mah ngajakan ka neraka dunungan geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amr kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka maka sanajan hobar make caritaan amr geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikeun mah munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebel kan kaharti dijah heueuh tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu jauh bener jauh salah gitu bener bener salah mau ulah terus keur kiai balik siana tah ieu hese ngaji teh kos kieu tah mantep ngaji ilmu ma'ani jang parantinu kos karar ieu tah mantep santri sia mondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotoknya bisa magahan lagi embe bisa magahan lagi kebo bisa magahan lagi kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya ih hese sia teh ngomong dua aing teh goblok itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe oh nu teu pinter mah embe nu pinter mah jelema oh jadi lamun teu pinter embe hadana kudu teu pinter embe sia embe pas gitu watak emang kadeleuna jelema ku wali mah kan oh iya jelema oh iya mah setengah jelema oh iya mah embe oh iya mah monyet pan ka dieu cenah kiai ya jodain deui monyet dah ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atau dijelaskan di dieu ieu teh seserian teh falyabhaku qalila nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seriba moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyabhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira nah sia bakal di akhirat je ieu teh naon jazaa'an bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na luku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak mal kebal sia seri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimakna khobar geus atuh berarti majaz. Nah, lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu nang ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot
kolot umur kiai atuh ambal aya umur manu kolot itu jang naon hartina umur kolot ngan sakudu merekpek doang umur mah bisa kolot tapi pangarti bisa orok iya betul kudu kolot teu kudu ngora budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiran anak mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapan anak ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna ti masih keneh umur 6 tahun Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun ya Allah ya Rabb Imam Sya'roni norekatna ti umur 18 tahun budak keneh Gus Dur budak keneh Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan di umur belasan tahun iya tuh lain kolot ye cenah ulah wakan norekat kurang mau utama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia lain urusan kolot jeung budakna kolot pemikiran anak kolot ya pemikiran budak malah nu mere torekat ka jeung kumaha budak tapi pemikiran anak kolot jeung dewasa bakal cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji luar ngaji mah ieu mah luar sebenarnya Imam Sya'roni emang kumaha gitu Imam Sya'roni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh hah cek Sya'roni jual nyana ngahulang bepan ieu kitab paranti magahan ngaji mun eueuh kitab deuk kumaha paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha ngahulang nyana titah dijual kabeh waduh siap dah siap jual kabeh jual bikeunana geus kitab hiji-hiji acan di tarak dibere sholawat dibere zikir nyana nanya kunaon emang nu mantak titah dibikeunana jeung dijual aya mah sia neuleuh deui ongkos jelema main gapleh eureun tapi gaplehna teu luhureun lawang moal kebel engke puyang itu naon oh gapleh teh cokot deui guyana ieu lalagan trenan tangkorak sia baheula mun endep piceun urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun bae dideuleu encan beneran teh kos kitu tobat teh can bener setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan tah eta piceun beres geus ieu Imam Sya'roni langsung jual beres dang kesimpulan nama jadi bejara tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina itah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti jaga kumaha ulah make eta mah sia moal manfaat make kehebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti ke jana bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nang ti Allah akur kamangpaatan anak tapi ka kiamat bakal
Fathul Muin datang ke kiamat, Bajuri datang ke kiamat, berbagai kitab. Nah, Syekh Nawawi datang ke kiamat. Wari coba tak karangan ti Misro ambalaya kitab. Hayang urang maca teh hayang. Paling sekali doang. Ya, geus balangkeun. Kunaon? Beda kolbu. Beda tah. Aya kos kituan ilmu Allah mah. Lain deui teh Bajuri geus dongeng teh kon. Di luar eta. Nah, Imam Syaroni kos gitu. Ini kitab jana Mizan Kubro. Emang keur ieu ge neut, tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung. Beda. Kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelema ngaranna. Sebab naon geus teu hayang. Geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang Al-Um 4 jelemana. Ieu Syafi'i. Nu mana nu asli? Coba. 4 itu hiji kitab dikarang ku opatan nyana keneh. Teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda keneh. Dahar mun teu jeung peda marah pan urang. Pamajikan ieu. Peda ka mana peda. Selain mikiran kita urang mah peda. Urang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan. Katurung saji aya dahar aya eueuh marah. Ngaranna bloon. Ulah tah geus urang aya ambil dahar. Diajar tah urang kos kitu tah. Eueuh bae geus cicing aya. Keke pamajikan ka, mun kuali tilok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali. Waduh, jago majikanna mantep nih ya, beda kayak majikan beda ka urang. Urang teu marah, urang teu naon saaya-aya. Beda bakal sikap pamajikan ka urang. Deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon? Ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nyana curiga ka urang. Nu nyieun nyana henteu sono ka urang. Hahalang. Lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah, nyana ge sonoeun ka urang. Nuturkeun ka urang. Nu tadina mah urang minta dipencetan ge kanyana hese. Kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh, ngalangket teh. Tadina urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun. Paling ge cenah sing ada polisi kan. Aduh ya Allah ya Rabb. Iya. Ya falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Seperti etalah munafik. Mudah-mudahan orang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya orang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah, dimere mantap ibadah ka Gusti Allah, jauhkeun penyakit-penyakit batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin.